Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco dina dangat ayeuna urang medar di Carepon tina majalah Mangle nomor 3 tahun 1858. Carepon anu beris kapidangkeun judulna Radiasi Atom. Ieu anu nganggitna nyaeta Suh Priyatunggara. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Pas sore harita kawas mojang geulis imut lantaran di alam ku kabogohna. Kawasi manehna basa dicabak kadona atawa mun hayang leuwih eces siga roman Ika dina Mangle nomor cikal perebawana hate bungah nambah kabetah ngumbara di alam dunya nikmat. Katari kudaya gaib nunggu mulung dina ruhaina cahya layung sumarna merlukeun ngalong dina jandela hatena rusras ka jaman manehna awusku Ci Asih mojang panyilikanana Rosita nu ayeuna satia manutan ka manehna. Layung ieu nu nambah ka paur basa manehna rek mukakeun rahasia hatena ka Rosita, tapi layung ieu keneh nu nambah ka bunga basa rahasia hatena dirawu ku imut semu era ti Rosita. Tapi najan anteng manehna nanggap paninengan teu burung ebat ku haleuangna ti tim Patimah mere lagu Cahya Sumirat. Lagu nu pang dipikagegetna gek manehna diuk digireun Rosita dina kursi panjang beri nyampaikeun deungeun kana tak-tak pamajikanana. Teu boleh mesem unggut-unggutan bari netep pamajikanana tanda atoh dumeh pamajikanana nganyahokeun kana karesepna sarta barang lebah sinar layung ngencelong kuning gumilang kunang-kunangan dumeling lir benang nyangling. Duh titik-titik pamajikanana ditarik ke launan nepi ka ngagelehe dina pangkonanana maranehna teu nyarahun yen tukangeun bujangna nyaeta Jawa nu geus randa cungar cengir kabitaeun nempo dunungan keur silih asih. Tos Ros Cahya Sumirat nage geus kabur omong sumarna bari ngahudangkeun Rosita. Mun di Hongkong akang nguping lagu ieu moal bawa kapiuhan kakara di Surabaya ayeuna geus sakieu nikmatna. Ah kakak mah piraku dugi kakapiuhan onam paling ge lali ka abdi da di Hongkong mah seueur amoy garelis. Rosita imut ngagelenyu. Poho kanu kayung-yun poho moal atuh mun ka tukang kredit bisa oge poho omong sumarna bari ngusapan tonggong pamajikanana. Kana Cikopi lali deui. Nya mangga atuh leueut ti Ismanten nu nyeduhna ge abdi. Paingan beda rasana ari kengeng Neng Ros mah manis ngalakan nu nyeduhna. Ah biasa kakak mah muji-muji engke ngagejretkeun geura. Lagu pamungkas lagu sedih prihatin surup jeung ngaran laguna matak sedih nu ngadengekeun Rosita mah nepi ka rambisak ingat ka indung bapana di Sukabumi. Ke sabaros mun Ros tos babar si Utun geus umur 1 taun hayu urang ka Sukabumi sumarna ngupahan. Umur 1 taun mah panginten abdi tos reuneuh deui. Moal waka atuh pan kakak keur diajar pemilih planning. Kahoyong abdi mah awewe budak teh ceuk Rosita bari nyabakan beuteung nu meujeuhna belenu. Mending lalaki ambeh ngalaka kakak. Goreng patutna is gagahna pinterna bageurna ari rupana mah sing ngalaka mana. Tapi teu cahuleun daging sakilo dibeuleum kabeh mana mah. Tos ngawitan ngagejretkeun Rosita bari nyelotot nyiwit. Aduh ciwit namah nu baheula keneh ngan soca asarada surem kirang setrum panginten batuna. Pen stop magrib ieu urang kacai omong sumarna bari cengkat. Ke kapameng pentol benang sarina hiji deui. Gambarna kembang deui mun gambar brand gambar Gatot Kaca atawa gambar profesor butak ambeh pinter anak urang ari dibere sulaman gambar kembang mah paling pinter anak urang
kena ngudag-ngudag barudak awewe. Kawas ayeuna crossboy ngarudag-ngudag cross girl jengki ngudag-ngudag you can see. Muhun ngalaka apana baheula. Sabulan ti harita Sumarna geus samara polah sejeroning nungguan brolna si Utun atawa si Inji nu ngeusi kandungan Rosita. Najan pameriksaan bidan dina unggal-unggal bulan henteu mere keterangan nu pikarewaseun, tapi hatena teu weleh tagiwur paur leungiteun katengtreman. Salamet, jawab bidan tandes. Ulah salempang, salamet. Ayeuna mah mangga lebet, Dokter Geshenki nyaur. Katembong Sumarna asup nuturkeun bidan Roro, bidan rumah sakit Surabaya nu pangulungna. Sanggeus di kamar paduduaan Dokter Geshenki jeung Sumarna sarta sanggeus dokter satekah polah nangtremkeun ngagedean hate Sumarna. Antukna pok dokter ngomong make lagam nu biasa. Geureuh teh kedah dioperasi saderek Sumarna. Dioperasi dokter. Saur bidan parantos salamet. Sumarna reuwas. Leres kedah dioperasi sarta dina soal ieu kuring kudu terus terang yen jabang bayina istimewa. Istimewa. Kecap-kecap dioperasi jeung istimewa pikareuwaseun dokter. Mugi ulah reuwas-reuwas daya jalan sanes sajabit ti operasi perkawis jabang bayi mugi antos dugi karengse operasi. Upami teu dioperasi dokter, upami henteu kuring dokter nu teu nyaho kana papas teh nu kawasa, tapi ceuk perhitungan kuring geuraha sareng putra moal tiasa katulungan. Sumarna ngajenghok reuwas beungeutna pias sepa kawas kapas, tapi jol rasa percaya kana keahlian dokter Jerman, Dokter Geshenki, muka masyhur tara gagal ngoperasina. Langkung sae diapresi bae atuh dokter. Sumarna ngomong lalaunan bari ngusapan beheungna kawas nu mendet picerikeun. Jadi anjeun teu kabotan geuraha dioperasi? Henteu dokter, lentongna setengah bingbang. Sanaos kitu, di antara dua jiwa mung saurang nu bakal salamet. Upami henteu geuraha nya putra. Sakali deui Sumarna ngajenghok teu puguh rarasaan antukna ngahruk bingung. Saha nu kedah ditulungan geuraha atanapi putra? Dokter nanya nu keur ngahruk. Upami geuraha operasi kedah ayeuna-ayeuna, nanging upami putra operasi kedah ngantos genap sasih deui, dokter mere keterangan anyar. Nu ngahruk teh cangkat lalaunan, tapi pertanyaan dokter teu dijawab. Pikiranana nyang hareupan timbangan nu sarua beratna. Kanyaah antara nyaah ka pamajikan jeung nyaah ka anak anu tangtu bisa panjang umur dina zaman modern, sanajan indungna maot sarta teu mustahil anakna pipresideneun. Dokter, kuring bingung mere jawaban. Sumarna neuteub dokter. Kuring teu ngawasa hirup atanapi maotna pun bojo sareng pun anak. Kuring sanes Gusti Allah. Kadua anana sami nyaahna. Kukituna nyanggakeun soal ieu kana permadegan dokter geus anoong pangarsa yang agung. Oge ulah naroskeun soal ieu ka pun bojo. Pun bojo hayangeun jadi indung nu mika nyaah anakna. Manehna tangtu ikhlas ngorbankeun nyawa asal anakna hirup. Upami pamadegan anjeun kitu, sanggup teu sanggup kuring kudu noong heula pangarsa nu kawasa. Doakeun bae kuring sing bisa noongna. Iraha waktosna operasi dokter. Sanggeus kuring bisa noong pangarsa nu kawasa, ayeuna mah langkung sae anjeun mulih bae, tentremkeun emutan sarta ulah petot-petot naneda ka nu kawasa, nu ngawasa hirup. Anjeun geuraha putra oge kuring pribadi. Kumaha kaayaan hate Sumarna? Kabingungna tagiwurna pawurna dina nyang hareupan nasib pamajikan jeung anakna. Masrahkeun ka singsahan nu daek merhatikeun kasangsaraan batur. Oge kumaha kalakuanana, hulengna, melengukna, teu sarena, teu daharna, ieu ge masrahkeun kana daya cipta masing-masing. Tapi katunggaraan Sumarna teu aya 1/10 kasangsaraan Rosita. Barang reupeting Rosita teu eureun-eureun jumerit kutina teu tahan ngarasakeun
jelekitna kandungan lir diturihan ku hinis nepi kaleslesan kapiuhan bakat mingku nyeri mun teu pada nyarakelan ku para juru rawat manehna moal henteu sosongkolan guling gasahan adu gelajara atuh teu diengkekeun deui gancang Rosita dipindahkeun ka rohangan operasi. Dokter Gesenki netepkeun yen Rosita baris dioperasi ayeuna-ayeuna dari didiagnosa mah geus rengse ti beurang keneh. Para dokter sakota Surabaya diangkir kabeh pikeun nyaksian atawa mantuan ngoperasi. Juru rawat jeung perawat petingan nu dikaredok lawon bodas geus taki-taki baris ngaladenan dokter. Sanggeus beres awak Rosita dicukuran sabiasa dicukur nurek dioperasi serta geus dibius dakar dokter Gesenki ngajalankeun kawajibanana. Gesit tapi teu aya kakuna nepi ka para dokter sejana mata simeuteun. Teu sabaraha lilana operasi teh rengse kalawan hasil. Hasilna urang tanyakeun isukan Sumarna ngabogaan hak menang beja leuwih ti heula. Isukna Sumarna narima telepon ti bidan Roro ngabejaan yen manehna diangkir ku dokter Gesenki ka rumah sakit. Teu talangke deui celak dius jeepna digas nepi ka apung-apungan tapi teu kuhan teu tengah jalan beledug ban hareup bitu. Jeep munggah ti gogolo enceng. Lamun lain Sumarna nu nyetirna moal bawa jeep nang karak gajreng manehna luncat mariksa ban cengkat deui manehna tumpat tempo sugan aya toko nu geus muka rek nebeng nelpon. Kabeneran aya plus manehna asup ka toko permisi heula guer nelepon. Halo, minta polisi laut cenah. Teu lila jeep anak buah Sumarna datang nu nyetirna nanya semua kaget tapi teu tinggaleun sikap hormat. Sumarna teu panjang ngajawab sarta sanggeus tutukeran jeep jeung marentahkeun supaya ban gancang-gancang ditambal dius manehna muru ka rumah sakit. Pikiranana diganggu ku ciptaan nu teu paruguh. Mayit pamajikanna atawa mayit anakna. Salamet, geureha salamet saderek Sumarna. Dokter ngabagiakeun. Barang datang ke rumah sakit, pok harita dokter nyarita. Salamet, geureha salamet saderek Sumarna. Dokter ngabagiakeun. Salamet dokter, di mana ayeuna? Kuring hayang geura ninggal. Dupipun anak. Salamet deui. Sumarna ngagero bakat ting atoh. Sabar heula, geureha salamet nanging putra. Kumaha pun anak dokter? Teu katulungan. Tentremkeun heula pikiran anjeun. Kuring satekah pola nyelametkeun jiwa duanana, tapi nu katulungan ngan geureha. Najan kitu asana nu kawasa bakal ngahapunten kana dosa kuring wawanianan nulungan salah saurang lantaran katimbang putra mah istimewa serta moal tiasa panjang yuswa dina zaman ayeuna. Enggal atuh dokter, kuring hayang geura ninggal pun anak kapun bojo pun anak heula dokter. Langkung sae ayeuna henteu ningal kaayaan putra anjeun moal kiat. Teu tiasa dokter, kuring hayang ningal rupa si cikal dokter. Kitu teh mah hak anjeun, mugi-mugi bae anjeun dipasihan kakiatan. Kiat dokter, sabab baheula kuring kungsi jadi mahasiswa kedokteran. Tapi barang breh Sumarna nempo kaayaan anakna manehna brok ngarumpuyuk saterusna ngaguk-guk cerik kawas budak leutik. Barang tanaga Sumarna geus kumpul deui budak teh di galentor bari di hujanan Cipanon. Dokter, geuning pun anak teh bet kieu, sirahna bet pasagi, bahamna siga sungut buaya, awakna persis belut. Napa nyawat naon nu tumiba ka manehna? Kuring terumah sarucah teu ngarasa boga panyakit sipilis. Dokter kumaha ieu teh? Sumarna nyaritana pegat-pegat. Sanes panyawat kotor, sanes jawab dokter. Kunaon atuh dokter? Ku jahatna radiasi atom. Radiasi atom? Leres kiana teh kumargi anjeun nuang katuangan atanapi nyeseup hawa nu ngandung reaksi atawa hawa radioaktif jeung hawa tina daya magma. Eta reaksi dina salira ngahiji jeung getih, antukna gumulung dina mani sarta ngarobah sifat endog lalaki, sel-sel bibit jelema dina mani lalaki.
jahat, kejem, taya ras-rasan dokter. Para sarjana atom Amerika, Rusia, Inggris jararahat karejem dokter, ngarulik ilmu jahat, ilmu nurek musnahkeun manusia, nu ngarujatkeun alam dunya, sumarna bari kekerot. Dokter gesen ki teu lemek teu nyarek manehna ngarti kana amarah sumarna, amarah jelema nu hayang tetep jadi jelema, makhluk pangmulyana di dunia. Potret pun anak dokter, kintunkeun potretna, 1 juta ke Amerika, 1 juta ke Rusia, 1 juta ke Inggris, eceskeun, tetelakeun, geus nepi ka lebah dieu luhurna ilmu atom teh. Nah maranehna moal saredih mun baroga anak kawas buaya. Gusti nu agung, tibatan makhluk Gusti nu ratusan juta seueurna hancur lebur, dunya ruksak, pasiksak, rujad, langkung sae sinaparaeh wae sakabeh sarjana atom jarahat teh. Ayeuna pisan Gusti, sumarna pupuasan ngabudalkeun ka keheul hatena. Sanggeus rada leler sumarna ingeteun ka pamajikanana nu anyar dioperasi manehna luncat ngasupan rohangan pasien wanita rek ngagayuh jeung nyebrehkeun sesa-sesa ka bunga nu teu kateleg ku kakeheul jeung kasedih. Ka pamajikanana manehna can ingeteun kana kajadian sataun ka tukang basa dina hiji sore roronda di basisir Balangbangan, motor rebutna katebak ku halimun nu nyurungkoy dina beungeut cai laut. Can ingeteun yen manehna kungsi kapiuhan lantaran manehna nyesep halimun nu pangaraambeuna. Tamat pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.